potong rambut. Potong rambut. Jangan salah sangka. Jangan salah sangka. Iya kita lagi cukur ya. Potong jari. Potong Potong rambut atuh. potong rambut atuh mah nya potong cewek. Potongan sahedem. Sahedah baheula eta mah ki sahedah mah. Demakeun jadi rumah baheula. Bener. Pokona sahedem. Prajabian Suwiola mare. Oh, Kak. Maksa sakit sakit. Eta. Balik di ka dieu. Bener. Itu. Agak Suwiola mare kunjung lu bae aja. Biasana geus sok sawantan kai. Hai. Kita kan anak pun tangkal awi. Virgo meureun baheula mah nya. Naon? Tuh. Telinga. Sebenarnya teh barbershop teh nih. Masuk di supir ki. Naon supir teh? Supir. Masukna di bibir. Alah. Atuh angkot asup di bibir mah. Prajabian Suwiola mare. Itu baru kan ieu. Dia mah di kursinya. Balik ke arso. Itu. Lain dipikir-pikir ki naon bet hayang dicukur ka pangkas rambut merah putih atuh. Kenapa? Dari dia mah ieu geuleuhna teh mah sok sakedeung alus deui. Paneta anu di TV jeung nu dipiharap teh gansang alus sakedeung. Karek oge dek peureum rek geus diundangkeun kas beresan Kita eta. saha make jeung kurang ki. Lain kita kurang. Sadiakeun Ya, angel. Mang Yana ieu teh saha bisa itu. Ieu teh Aki Tawus kepala wargi sadayana karena sana ayeuna nuju aya di Pangkas Rambut Merah Putih anu linggina di Pasir Honje. Nah, kalau resan di tanah ayeuna Aki hoyong di Paras. Prajabian Suwiola mare. Tiasa. Digopudkeun lah. Wah, kenapa dikopulkeun? Biasanya. Oh, bisa Aki. Nah, aku lagi tutup di doang. Itu. Agak Suwiola mare kunjung lu bae aja. Wih, ganteng kieu. Jadi bengkas. Setelah diparas di Mangyana. Wajah Oi. dipijit. Langsung sudah menjadi hitam. Nah, itu pawargi sadayana. Tadi atos pemangkasan rambut terus ayeuna pajak kan dicet sangkeuna teh. Karena resan aki teh da atuh acan sebut-sebut deui atuh. Hoyong dicet supados Nah, kamari Ki, Cet dok. Habib. Nah, cet dok. Dok. Ari abi mah kieu Ki kamari teh salahna teh mang panghideungankeun. Hadan beungeut ke dihideungan. Itu. Ulah sok salah. Yalah, mang kita aya kampanye TJR tinggal lihat tuh. Aya. Nah, Ya. langsung. Coba tulis. Aduh, Ki. Nyatu, bukan masuk. Ulangan anak Atuh jadi botak. Surat, karena dengan surat, karena Siap, atuh ai kitu mah. Tak kitu geuningan. Aki mah dicukur teh penggawean suran kada diseokeun kana rambut. Janten dicukur deui kata si botak pokona mah. Lain aya di warung mah mun pengulangan teu permen di rumah kudu botakan nya. Pengen loyal. Aduh. Jadi pulangan karena botak. Prajabian Suwiola mare. Ini artis saya kieu. Hidung tuh marukang teh. Aing euy. Teteh balik ke rumah si papa. Pulang kok sudah ganteng gini. Agak Suwiola mare kunjung lu bae aja. Aneh Mang Yana biasanya lentik nih nanti. omongin ya kan, Omongkeun di leureun kieu mah. Coba be omongan aja. sudah sakit kan,
Tak itu pal ya wargi sadayana tong bosan-bosanna tonton wae di YouTube na channel na Yana Cukur channel. Oke ya. Da bosan-bosan na atau kita ya bosan pokoknya kieu. Kitu saudara kieu. Jantan kumaki kalantos di cukur. Wah, sudah. Tumis. Sadayana akhirnya mau tumis teh acan di utuh. Acan iya cuma Angsulna kata eta tuh. Partis. Ieu kena di zoom ya. Kang Ceri Oh, katuh. sorry. Oh, Ceri juga Beuntas itu. Gusti Allah. Hoyong dicek. Raja biar suyo lemari. Itu. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Dicetak tos, dicukur tak itu kalau wargi sadayana mung sakitu anu tiasa kapiatur insyaallah tepang di Yana Cukur channel. Pokoknya mah konten-kontennya nyaki bakal arade. Tak itu anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.